Di masjid asa tenempuan Mang Udung kan? Mang Udung mah mencit di lembur budakna cenah. Oh sok mencit ya Mang Udung kan? Karek apa? Lain gitu, maksudna teh lebaran di lembur budakna. Jadi kurbana di ditu gitu. Oh gitu. Jadi mencit mah angger ku Pak Haji nya. Nya henteu ku Pak Haji, kurang ditu, beda deui pan Haji mah di dieu atuh mencitna. Nah, henteu ku Pak Haji mencit Kang. Pan apa dan Pak Haji ka Mang Udung mah? Naon, Pak Haji ka ditu. Nya Mang Udung kapan apa dan Pak Haji masuk mencit? Nya loba atuh lain Pak Haji wae tukang mencit teh nya loba di batur ge. Oh berarti tukang mencit teh mencit kabehnya kuaya namanya Kang. Nya duka teu apa, meureun aya anu teu kebagian untuk mencit. Terus anu teu kebagian mencit taon atuh Kang? Mencit reungit. Mencit reungit. Emang reungit sok dipencit kan? Cik atuh mikirnya mah nya reungit dipencit, reungit mah dikeprokan. Dikeprokan gawas ulang tahun wae atau diatauheun keprokan mah. Reungit malah dipencit dan dikeprokan tapi disangrai kan.